Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senin 24 Agustus 2025. Masih dina surat Ar-Ra'di ayat ke-20 genepna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu jeung ari Gusti Allah. Ya besutu ngajembarkeun Allah, ngalapangkeun Allah rizqa kana rezekina lima yasha anu dikersakeun ku Allah. Aya jalma teh anu beunghar, loba duit, iman, ongkoh haji, ongkoh, pokona mah dijembarkeun ku Allah sadayana. Aya eta teh dikersakeun ku Allah sadayana ogenan. Wa yakdir jeung aya nu dikodarkeun teh ku Allah teh sempit. Sanajan iman, sanajan Islam, sanajan salat lekat, tapi anger kehidupan teh sempit. Da teu aya keimanan mah jeung sangkut pautna jeung rezeki. Margi ari rezeki mah sangkut pautna jeung usaha. Bari eta ge dikersakeun ku Allah usaha urang tawakal ka Allah. Jadi kajenting iman, kajenting Islam, kajenting cek pawaosna ibadahna lekat. Ari usaha henteu mah anger wayakdir ditakdirkeunana sempit. Taku kituna mudah-mudahan orang sadayana iman Islam usaha bari jeung urang tawakal ka Gusti Allah. Saterasna wa farihu jeung bararungah jalma-jalma kafir anu usahana sukses. Bararungah imahna bertingkat, budakna gareulis, duitna berlipat-lipat, mobilna mengkilat jeung sajabalna eta teh di mana bil hayati dunya dina kahirupan di dunia. Ngan kudu ingat wamal hayatud dunya jeung henteu padahal mah al hayatud dunya kahirupan dunia mah fil akhirati lamun dibandingkeun jeung kahirupan di akhirat jauh. Sabab naon kahirupan di dunia mah illa mataun kajaba atawa kecuali mataun kenikmatan anu sakedeung di dunia mah. Lamun teu diinfakkeun mah teu disedekahkeun dijariahkeun mah percuma harta benda mah moal dibawa balik kecuali anu diinfakkeun. Barokallah. Saterasna wa yaqulu jeung nyararita alladzina kafaru jalma-jalma kafir waktos harita zaman Rasul di Mekah nyariosna kumaha laula unzila alaihi nah cenanya teu nurunkeun unzila teu nurunkeun alaihi ka Rasulullah ka Muhammad ayatun kana ayat-ayat Allah kana mukjizat Allah. Pancena ari nabi mah Nabi Musa dipaparin mukjizat tongkat jadi ular, tongkat malah lautan, tongkat bisa mancerkeun 12 mata air tina batu. Teras Nabi Soleh oge sadaya tiasa ngaluarkeun onta. Teras Nabi Sulaiman oge tiasa nyarios jeung sasatuan. Nah ari Muhammad cenah mana tuh dibari ongkoh nabi kitu ngomongna umat kafir bari manehna teu sadar yen Kangjeng Rasul Kangjeng Nabi Muhammad mah mukjizatna teh ieu Quran nu sok urang dibaca eta mah mangpaat illa yaumil kiamah teu kadinya pamikiranna jalma kafir mir rabbihi ti pangeranna Kangjeng Nabi Muhammad. Kul bajakeun ku anjeun Muhammad saur Allah innallaha sanyana ari Gusti Allah yudillu nyesatkeun mayyasha kanu dikersakeun ku Allah wa yahdi jeung maparin pituduh Allah ilaihi ka jama-jama man anab sahabai jalmana anaba anu da hayong kembali kepada jalan yang benar kitu saur Allah. Sok balik kana jalan yang benar insyaallah dipasihan hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Saterasna alladzina amanu jeung ari jama-jama amanu anu ariman itu jama-jama wa tatmainul qulubuhum jeung maranehana teh tentram nikmat sejahtera qulubuhum hatena ieu jama-jama anu iman. Sabab naon make tentram hatena bidzikrillahi karena manehna sok selalu ingat ke Allah, zikir ka Gusti Allah selamanya. Jadi teu aya liran-liran zikir tenang hatena. Ala bidzikrillahi ingat sadayana jama-jama
Bidzikrillahi ari dikir ka Gusti Allah teh eta teh nyebabkeun tatmainul qulub, nyebabkeun katenangan hate, katenangan jiwa, katenangan raga, utamina mah tatmainul qulub teh katenangan pirang-pirang hate. Jadi tenang we hate teh. Teu loba pipikiran teu puguh da dikirna ka Allah. Upami teu dikir ka Allah kan urang teh hate teh sok tara tenang. Ingis ku bisi rempan ku sugan jeung sajabana sok urang dikir ka Allah selalu tiap dinten supados urang aya dina ketenangan, aya dina kasadaran kalayan kembali kepada jalan yang benar menurut syariat Islam sareng tuntunan Allah sareng Rasulna, kembalikan jiwa raga urang karena jalan anu hade samemeh urang maut. Margi saatosna maut mah baru menyesal, tak mungkin lagi pulang ke dunia, tak mungkin lagi datang lagi ke dunia. Penyesalan anu di akhirat mah penyesalan yang tiada akhir, anu mah tiasa digantian kuna naon, ditebus kuna naon urang di akhirat mah kecuali ku amal urang, ku dosa batur anu dilimpahkeun ka urang lamun urang aya sangkut paut hukukul adami. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna dina dinten ieu. Kalian insyaallah patepang deui enjing dina dinten anu dina ayat anu salajengna dina kaping 5. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur sadayana bari sehat. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.